Tapi ya saja landak lah. Masih kenalan sih dia. Aing mah keur santai aing mah. Anu terus santai Minum tah. Isi datang-datang ngadumel we di dieu emang kunaon? Yuk. Nah, minum kak. Di rumah amat 3 gelas. Aing. Sial-sial teuing. Seperti biasa di jalan aing ngojek itu menang sama sekali. Ih, piraku. Heeh. Ih, corona meureun. Meureun. Ih, ayo kumata sewa menang. Meunang hiji. Tuh, rokok peak deh. Coba rokok. Mau mere rokok aing. Tuh. Ngojek menang 2000 doang tah. Ampun dah zaman. Tah 2000 sakadeu busia tah. Saya amat dengan duit. Sia ngojekna atuh, ulah ka cukup bae ka Balaraja, ka Bitung. Tuh. Ayo si Akang enggak mana ya? Akang eueuh aing teh tadi duaan doang jeung Debol. Duaan doang. Heeh. Pokoknya ya. Kita budak kemana nih nya? Tah minum bala tah. Orang marahan bae poe ieu. Geus lah. Aing mabur lain dengan si Akang ya. Ayo guys, terus. Mana helmangnya? Tah helm bawa tah. Menang nimu helm aing heula. Ada enggak di jalan ya? Tuh, gimana tuh rezeki kita? Kembali. Lumayan 2000 ya. Aduh, aing. Bae motor emang keren jasa ya. Belum nanti abah kolot. Aing gitulah ya. Ayo guys, yang ada jalan ya. Aduh. Kira usaha, benar. Ayo guys, yang ada jalan. Tadi budak siapa? Kayaknya aing mah curiga aing mah. Curang ya, mampu ya tadi kamu mah. Isi hukum maha doang nih budak yeuh. Ih, bisa rencana dong nih budak yuk. Ngeri soalnya di kuari-kuari mah ya loba pengangguran, loba pencurian. Ya tuh, tadi ini nyata nih masalah ya. Ngeri. Intip bebol kedeng kurang kedeng intip kedeng kurang intip. Ya, kudu nama. Iya, oke. Itu nyata nah, kena akang bae di Pak. Akang mau manuk na Pak. Ah, ngeri. Curiga kan lah. Jadi nyata mau manuk tadi, berarti kita mau kakak. Iya, benar. Biasa bae. Kebeneran ya Adina ya. Coba yang nanya lah kayaknya lah. Oi, Ceng. Oi, Si Adina si Akangnya? heeh Adina. Kunaon gitu? Si Akang nanya. Itu nyahonya jatuh neuleuh. Jatuh neuleuh lah tak jero. Itu aja ini. Tangban ya. Oh. Angel amat sih budaknya. Udah mulai jeruk ya, angel jasa. Mana kinya? Cokot play hiji lumayan jadi putihnya. Mau wajib menang 2000 doang tadi. Cokot play lah. Gandeng ya itu nah. Gandengnya.
Ih, jauh kemana buat kakak? Biasanya masuk ayah kene. Apa ngarit tipenya? Kena lu sih mau karung aja. Pak. Capek. Iya. Paraban can ieu manuku si Mama. Tak ada eta kakak aing. Kak, tadi di teangan ku si Capang. Non deui be ta gorila coklat yang lain. Nyaho jasa kedeng doang ka dina mah. Nanyakeun kakak. Laju-laju eueuh. Ieu manuk geus di Pararaban ku sia kabeh. Poho ka can di Paraban pugu ngomeh HP bae. Ih. Perasaan kurung aing eueuh ya. Mat. Kurung di mana? Ih, kunon kak? Ieu kandang manuk ka mana? Ieu kandang manuk. Iya tuh puguh jatuh nyaho. Teneuleuh-neuleuh acan ti isuk ge ka manuk mah. Aduh. Asana aja ayangan aya si Capang doang keur isuk ka dieu. Wah, jomblo bonteng tah. Mau bawa-bawa tah. Bisa jadi coba diselidik kak. Tangan gue. Ayo. Bol, itu masih Capang mau manuk bol. Mana kira aku? Itu manuk saya tuh. Iyo. Atuh Katanya sama akang. terima akang gua manuk akang asana. Tungguan heula dia bisa ngakang kade karena kurang. Jangan. Aman baik. Mangga mah dari bendahar mah Aku mana tuh ya esen gitu mah nyarana. Kamana dia urang nyarang diskusi. Kade-kade itu tetap panggi. sakali ini urang neon coba ka imana hanyo. Tuh, Kak. Coba tanyakan ke Raja Sting Devil tuh. Ayo. Woi, iya orang tadi kia-kia be, nu kumaha ditu ieu, nu baru bae kita ngurang kumaha ditu yo. Satu mampu ge ini selohor itu ya. Tuh, lah bebe ya. Coba Kak tanyakan Kak. Oi guys. Saya udah gorila coklat tuh. Ye, gorila coklat saha? Eta si Capang gorila coklat. Berapa sih nyaho eta sebutannya nah. Ya tadi mah aya bola ka dieu mah nya. Jangan dumel bae. Aduh meuh wae. Pan tadi cenah ngomongna deuk ka imah dewek. Oh, ai mah akang tadinya na sorangan kayak bae. Udah ngatu aing ngopi heula yo. Bilang teh aing ngopi. Kopi lang ya. Karek caritakeun we. Boleh. Silakan kalau mau ngopi mah. Udah keciri kamu haus. Tadi aing balik ngarit. Neundeun karung. Neul kandang manuk eueuh. Dek lisian manuk eta aing. Dek dibere manuk ieu ku si Cukik. Ci, ya aing tadi mah nemponya na emang mawa kurung manuk, cuman tanya hunu saha. Gitu ya, Kang. Tadi orang neuleuh si ditu tuh nyana lewat tadi nyebrang, mau kurung manuk. Oh, sama manuk ya. Main kan aing dulu mah. Sinilah, ngopi aing lah. Ikan aya gimana? Ya itu nyana tuh dia mau kurung manuk. Mana? Aduh, budak. Mahanya. No. Bahaya ya budak puasa-puasa nak maling ya. Aduh, Ampun.
Nantinya bere pelajaran siap wae. Awas ya ulah gitu-gitu guys ya. Masya Allah.